mun eudeuh nyanyi anu berarti jeung nu mangpaat. Contohna naon? Tumarima. Tumarima. Dise aja dise. Tumarima kana takdir tihang listrik. Tiang Widi, tihang listrik malah tiang Widi bermanfaat baru kan tihang listrik. Manfaatna naon sia teh? Meureun kuring jeung anjeun lain jodoh. Tuh, lain jodoh. Dodona. Hang mun ngabunuh aki-aki sabaraha taun nih? Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Tunjang wangi sadayana kawan-kawan di pendapatan. Oke, nu aya di sadayana. Mudah-mudahan atuh urang sadayana aya dina kesehatan. Oke, kapanganten. Mudah-mudahan panganten. Sadayana dikesak. Oke, Kang Eka. Kamu Apa kubu ngomongna saurang. Cih, pan ieu geus saurang. Saurang kumaha? Mana saurang wing saurang jadi saurang. Maksud urang teh sakali ewang. Pan sakali ewang. Henteu ah. Mana sakali wing ewang jadi sakali ewang. Aing oge. Eta saha alhamdulillah. Si eta Teh punya kacamata min enggak? Kacamata min enggak? Enggak ya. Oke, alhamdulillah. Sekali ewang hang saheula ngomongna biar jelas, tegas dan kedengaran sama orang lain. Sultan gimana maksudnya? Sweet. Oke, yang ini ya kertas gunting tuh. Kertas gunting batu. atau yang ini sok. Yang mana? No kumaha sok. Sultan weh. Nu kumaha Sultan teh aing teh nya udah budak ayeuna urang milenial. Pada kitu ningan. Oh, gajah. Jelma cingir di Kuningan kieu teh sami teh. Lain Kuningan ieu teh Cirebon. Oh, Cirebon. Kuningan di Podi rasa di Kuningan. Oh, di Cirebon sama tapi ngerti bahasa Sunda kan? Ngerti. Oh, ngerti. Dia ngerti di dia mah. Oh, tanya atuh kayak itu. Oh, ngerti tuh. Oh, ngerti dia mah. Tuh di payun panganten ngerti teu. Panganten ngerti tuh. Ngerti tuh. Golau saya gitu. Ngerti tuh. Kalau sweet sama ini. Sok siap. Oh. Jadi yang menang duluan ngomong. Sok. Pancek mana iya mana mah kieu naon kieu sia teh? Tadi naon ya? Ieu gajah. Hah? Ieu jelema, ieu sireum. Heeh. Sia kieu naon? Berit. Oh, atuh mah nyayap sweet berit sia teh. Aing bayang. Bayang berit weh. Ah, enggak ada. Mana berit? Ada akal. Oke. Berit. Ucing. Berit dihakan. Dihakan ke ucing. Ucing menang. Menang berit. Ya, menang berit. Kela ada di menang mana saya teh pan aing ucing. Berit. Pan aing ucing. Berit ya kan? Dihakan ke ucing. Ucing menang. Menang berit. Cek mana eta menang berit? Apa lain ucing? Sekarang berit. Ucing. Dihakan ku. Berit dihakan ke ucing. Ucing menang. Menang berit lah. Cek mana menang berit? Nah jadi menang berit aja. Aing berit ah. Empek. Aing mah manusia. Sutena. Berit. Ucing. Oke. Berit dihakan. Dihakan ucing. Berit nak. Pai. Hirup kene aing mah. Siapa mung eleh sia teh. Kageuleun. Kumaha da sia teh geuleuh. Ih, huntuna ompong. Si kuntuna nolol. Ih, irungna pekek sia. Si irungna siga bancet. Ih, si pipina gemoy. Si kemong. Si ganteng. Heeh. Galak. Ohang ganteng enggak? Ganteng teu. Nyebut ganteng cenah ohang ganteng. Nyebut ganteng teh lalaki gandong. Ora pasti. Oke, baik Ohang menang lah. Ohang duluan ngomong silakan. Oke. Acara nikahan. Siap. Anu tamu undangan oke loba di dia. Sok ngomong. Pangantenna Siti Nuroh Mulyati. Mohon. Sareng Ibnu Palaki. Putrana Bapak Sukendar. Terus sareng Ibu Yayet. Kalau mau dicep Ibnu, eta mah Bapak Jaja. Sareng Ibu Wakiah. Sok kusia we sok. Ngabejaan aing bisa salah, pan mana sebagai ya bisa pohon. Katanya yang geus sotok
loba teuing. Besok tuh. Awas. Urang rek ngomong wak sih teh. Kayang ulah kitu. Rek ngomong urang. Awas ya lamun kitu teh. Aneh wae. Lah urang rek ngomong. Ulah sok dihalang. Urang teh rek pidato. Mohon. Nyang. Rek pidato urang teh. Jadi Ngomongna. Pidato na sih teh. nya. Ayeuna silakan. Mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Indonesia aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada masyarakat semuanya yang sudah hempak berbayaksa di sini. Aduh, yang sudah pas sedek di dalamnya hajatannya itu. Marilah daripada itu saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di tempat yang para roek di sana, janganlah sampai Pak Kokorobet. Nggak ada bahasa Indonesia Pak Kokorobet. Ayo saya bolak balik wae. Bukan bahaya antep lah. Oh disuguhan tisuhang dahar tisu. Mungah. Jadi alhamdulillah ya. Bapak Sa pengantin mau beja-beja. apa itu tuh? Teh Siti Nurroh Mulyati. Oh nggak boleh gitu, maca deket aja, nggak usah jauh-jauh. Setepan aing teh sekolah kok. Nah teu kudu kieu ge sekolah teh. Biasa we. Siti Nurroh Mul Ya. Yati. Sareng Ibnu Palaki. Bapak Semoga pengantin Bapak ini teh pan Siti teh pan Siti Nurroh teh putrinya Bapak Suken dan jangan dipisah-pisah. Bapak Sukendar aja langsung. Sukendar sama Ibu Yeyet. Kalau disatukan Sukendar sama Yeyet. Hah? Kalau disatukan Suyet. Kok jadi Suyet sih? Disatukan menjadi Siti Nurroh kalau disatukan. Oh iya bener Siti ini beliau teh Siti Nurroh itu anak pertama. Anak pertama. Ya. Sedangkan Ibnu Palaki adalah anak keempat atau anak bungsu dari Bapak Daja ya. Dan Wakiyah dari Dompiong Wetan. Alhamdulillah sudah dibegitukan. Begitu kan teh ngomong atuh debat. Alhamdulillah pengantin sudah diakad. Mudah-mudahan kedua pengantin menjadi pengantin yang pengantin sakinah, amin, mawadah, warohmah, waade, wacaria. Lain yang suci lemah, saya tekan yang suci. Sakinah mawadah warohmah cukup segitu aja udah. Wacarlim, wacaslim, Paku aya di desa. No. Iya mah Caon. Iya teh sabadar mah ieu nonton keur ngorana teh sira embung. Embung naon? Bukan budak urang masuk ini. Cas, halim. Bukan namanya Pak Caslim. Bapak Caslim sareng Bapak Babinsa. Saha ngamina? Kaciri. Woi, kahana Bapak saha? Bapak sana nih teh. Hah? Bapak Edi sama Bapak sini ngalih naon sih? Tadi itu tuh Rinaldi. Bapak Rinaldi. Oke. Sama Bapak Edi juga alhamdulillah. Pokoknya mas sebagai kepadanya itu adalah tong seri saya adalah naon atuh. Udah pokoknya mah gitu lah. Oke. Jadi saya mah datang ke sini teh jadi atas panggilan. Ya mimitina nu nelpon ohang saha ka dieu? Cade. Ade mana yang buk panjang? Ade gondrong. Ade kumaha nelpon kumaha? Ade gondrong. Kan saya mah kitu. Kumaha? Bahasana. Kumaha? Hang. Lanceuk aing geurek hajat. Oh, terus kumaha? Sabar cenah. Oh. Cuk sabara. Da aing sorangan cek aing teh. Entah maksudnya nanyakeun sabaraha harga. Nya teh bungkus. Terus kumaha? Heeh. Tuh, ngasih video call. Wah, video call. Video call Pak, ade teh emang ade. Ada wasor teh saha? Wasor anjir. Naon? Anger kumaha? Goreng patutna. Siap. Tong sok itu siapa yang mau dibayar sekali. Terus video call terus.
pokoknya cenah urang rek ngabagjakeun urang pabedilan wetan cenah urang cenah ngaliwatan lanceuk urang cenah lanceuk urang teh cenah rek ngawinkeun Bapak Sukana nan Bapak Bapak Sukana nona heuh nu ngawinkeun Sukana sih teh jadi Sukana ieu maneh ai saha tuh lain ade mah pohoan Sukendar Sukana sih teh Sukana saha oh lain jeung ngagorowok jeung salah sia mah nya Bapak Sukendar sama Ibu Yayet Buyet terus pas video call gimana hah pas video call kumaha saya tahu lohong mun alus lohong mun di tempat halus di hotel di mana gitu di mana ya lain di mana nelponnya pas adek kebon awi oh jeng teh tong ngomongkan masalah harga karena kan tekudu makan harga siapa apa sih teh harga aing gitu geus gitu jadi geus eta mah jadi si teh ongkoh ngalamar tapi si ancam jeung si eta mah aneh teh bahasana contohna kumaha contohna awas ya pokoknya mun terdatang awas ya ku aing naon si teh rek ngonang rek kumaha si teh ngajak baru kana aing teu wani gitu ka ade nyantu si teh aing teu mah ngomong atuh si teh ade nuhun ade aduh luar biasa ade nuhun alhamdulillah bisa dipenakeun sareng urang pabedilan wetan silaturahminya ka urang dieu hang alhamdulillah oke dan sekarang Kang Ohang akan puisi boleh tepuk tangan buat semuanya puisi khusus buat kedua mempelai. Saya tadi geus jalarokeun saya kalau kata puisi. Atuh pada yang naon. Atuh urang bejakeun urang teh pada sarua rek ngahibur. Oh, mau nyanyi? Ngahibur dong. Mana jadi eta tukang inilah. Hah? Tukang inilah nih di siga tadi siga itu. Lain tukang inilah sama ngerakeun. Inilah. Sama cicing di ibu kota sama ngomong tukang MC inilah MC. Oh MC lain tukang inilah. Master sama-sama nih. Master sama-sama nih. Master of ceremony. Master of ceremony. Master ceremony. Astagfirullah. Hadirin hormatin sim kuring boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya khusus kedua dua mempelai. Dan kali ini alhamdulillah udah kedatangan Kang Ohang yang luar biasa super sibuk. Tapi walaupun sibuk beliau bisa menyempatkan hadir ke sini. Kesibukan beliau adalah 2 minggu kemarin juga beliau dipanggil di Nusa Dua Bali. Seminggu kemarin juga beliau di Bandar Lampung dan insya Allah minggu depan kita doakan Kang Ohang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Siapa ngaluk akan modar ke aing. Modal kumaha? Tadi panggil ku Allah. Mane sok haji tara. Oh sok. Dipanggil ku Allah teh Ohang naik haji. Embung. Aisyah agama Islam lain. Agama Islam. Kabeh agama Islam hayang naik haji. Urang mah ngahormat ka haji teh. Naik haji ka ditu nah, embung. Embungna Sabab kamari oge urang dicarekan ku budakna. Nah dicarekan ku haji teu ngarti aing. Pak Haji keur nguseup. Ditaekan ku aing teh. Nya meureun koplok sih. Maksudna teh naik haji teh lain naikkan sirah haji. Ibadah haji ka tanah suci. Oh, ka tanah suci? Bener. Oh, amin ya, amin. Nuhun doakeun ya ka sareng. Oke doakeun ya Mang Aep insyaallah nya bade di nya bade angkat ka tanah longsor.